Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ngacapuruk deui nya. Tepang deui pendak deui sareng abdi, sareng kedua temas angkatan. Nepangkeun wastapun dini. Abi ngaulang bahasa Sunda di MA Al Jauhari. Sombong amat. Nama Abi Muhammad Ramdan Ganteng. Bang. Sekali deui Simkuri Ibnu alumni. Tah kamarinya abdi Mayar janji anu kamari atus janji bade ngupload. Kamari kan di video Hera janji nyabit Jaki teh saha sih Jaki teh kenal teh baheula ya kenal lah kan kejamanan lah kasep intina mah moal leuwih kasep ya Abi. Nih saha Jaki teh kelas naon kamari gotelen tampil naon nya kan kalasan di seni teh lian nyanyi seueur oge tapi ringan gitar Jaki mah kamarinya Penting ya. Hours later. salah sahiji siswa MA Al Jauhari anu ngiringan gotelan kalau resan Jaki teh lebet janten juara 2 Jaki teh orang suka uning dan nunggu dibalik kayak nama Jaki dan Jaki teh sekedar di ulang tahun. Wah, Iya tanggal berapa? Nyap. Jaki ulang tahun ya Allah Jaki madenan iya ya ulang tahun. Aduh hadiah ulang tahun. Mah ya sekedar Anu konten. kepo Jaki iraha ulang tahun mangga engke tepangan wali kelasna anu panggelisna. Cara tadi teh kumaha wali kelasna anu geulis. Tapi kandas. Anjir. Guys. Dah biar gak banyak bacot. Langsung aja. Coba tonton buat saya penasaran. Jaki ngalagu naon. Oke. Juara 2. Aku seorang diri hanya berteman sepi dan angin malam. Ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Kulangkahkan kakiku dan menyimak sebuah arti perlindungan. Nikar dila. Hati selalu bertanya, adakah janji suci? Dalam cinta, oh, adakah cintamu? Sebentar cahaya terang menyinari hidupku. Sesejuk embun di pagi hari, hendaklah sampai dunia ini. Adakah cintamu? Ayo Bu nyanyi Bu. Sebentar cahaya terang menyinari hidupku. Aduh.
baper. Baper nggak sih? Ih, Pasti cewek mah baper. abi pisahnya lagu nak. Ibu mah ada terang lah pendapat ibu meureun kumaha matak Jaki jadi juara 2 oge meureunnan juri-juri mah kumaha kan ibu Ya, salah kan satu kebetulan jurinya. dia. Sombong amat. Menurut Abi menghayati alam Bisa bagus, menurut Abi bagus. Warna bagus. Dia punya nilai plus, bisa bernyanyi, terus bisa main gitar. gitar. Kalau menurut Abi nya mau beda jauh sih. menurut abi mah penting. Oh, deket gitunya. Bagus, pembawaan kalem, mental teu kaoyag gitu, mental teu kaoyag gitu. Cuman kurang power. Monoton. Upami menurut teteh deh. Soalnya kan ari Ibnu jeung Ramdan mana terangna Jaki ayeuna we Jaki nyanyi ayeuna gitu tanya kan. Abi mah apa Jaki baheulana kumaha mimiti Jaki diajar, mimiti Jaki nyanyi, ngagitar, apal pisan gitu Jaki nu baheula nyanyina kumaha, ayeuna kumaha. Tapi menurut Abi sendiri mah pesat pisan gitu perkembangan teh nepikeun ka ayeuna bisa jadi nu anu nongton teh dan nu nongton teh bisa kabawa suasana gitu tah. Jadi Jaki teh keur nyanyikeun lagu kieu ye suasanana teh kieu jadi balaper semuanya. Tadi kan ditinggalnya Pak Agung, kumaha Pak Agung baperna nepikeun ka kieu ningali Jaki. Blok. Melting katanya bayang tinggi. Kita bisa improvisasi keren. Improvisasi itu kan memperindah lagunya tanpa merubah. Jahat, 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 jahat. Tapi ibu apal Jaki kumaha Jaki tegang na. Tapi batur mah teu apal Jaki tegang. Tadi oge kan ceuk ieu bisa membawakeun lagu cenah non teu oyag cenah apa sih mentalna. Tapi ibu apal Jaki kumaha. Jaki ibu meninggalikeun Jaki henteu Jaki hungkul ketang semua peserta ku ibu ditinggalikeun ngan Jaki hungkul anu katingali Luas. jadi naon sih rek kumaha sih abi teh jika nu naon sih ieu teh abi teh kudu kumaha abi teh di mana jika nu kitu soalnya kan ade mas lo mau anu bangsa SMP mah Sahrul mah iya pisan gitu biasa aja komo imam mah legeng aduh si imam sang juara 1 nah nanti imam ya Jaki mah ngalamun wae nu ditinggali teh nepikeun ka ngocok 10 ya pas final ngocok arisan guys ngambil urutan tampil Jaki teh ngambil 1 please deh udah deh jadi Jaki teh ngambil 1 semua peserta ngambil 1 taku ibu teh dicampurkan sadayana peserta dicatatkan tapi pada akhirnya mah kubu aing dicatatkan kela dicatatkan terus ibu teh nyampurkeun Jaki ibu teh heureuy padahal mah ngajak heureuy ngalah si Jaki teu baeud wae da baeud wae Jaki teh Jak nomor sabaraha Jak nomor sabaraha Ki nomor hiji si Jaki pek teh nya nomor hiji Jaki nomor hiji nu da Jaki oge bilang ke ibu Bu Jaki mah da isinan baheula mah Jaki nah Jaki bisa kieu cenah Jaki nyarios ka ibu ulah ieu Ki ulah nyebutkeun Jaki teh nyarios ka ibu Jaki nyarios ka ibu bahasa malam kabongkar bahasa malam final itu ketang udah bagus Jaki nyarios ka ibu kieu ibu Jaki teh da isinan Jaki teh nyangka bisa kieu nah Jaki bisa tampil di hareupeun batur bisa juara 2 meureun teu nyangka Jaki nya hebat Jaki yang jelas Jaki keren, Jaki udah punya modal. Pokoknya paket komplit bisa nyanyi, Jaki, bisa main musik ya. Jaki udah punya modal, rarai kasep cek ibu mah. Rarai kasep, main musik bisa, suara bisa, karisma simaan, sima aing, sima maung. Geus keren. Sima kula, sima jelema. Ih, kamu Ibnu diajar ibu? Nerap ya? Sima aing, sima maung, sima kula, sima jelema. Dungkuk aing segede gunung. Apa nih lu anyar keneh? Awak aing segede Mau. jaksa. Iya nu alumni apal kene. Nanti kayak Jaki diajar ku ibu eta. Harusnya eta bahana. Eta teh kan Jaki teh juara K2. Tapi penasaran pisan ka video selanjutnya anu juara hiji tah. Anda penasaran tuh? Si gantengnya nggak kalah sama Ramdan. Orang Sangojar asli. Oh, tetangga. Tapi gantengannya Abi.
balik deui. Meni embung eleh ku Jaki embung ku juara hiji embung. Emberan. Semangat Jaki ulah nya sing langkung pede deui tapi ulah sombong nya Jaki ya. Tetap seperti itu, tetap jadi anak ibu. Anak ibu mah da moal anu gagal. Sombong amat. Kuncina jadi artis mah kan Jaki udah punya modal. Kuncina ulah sombong, ulah isinan cek Jaki mah isinan cek batur mah sombong. Isinan teh lapar. Naon? Isinan teh lapar. Naon? Naon guys? Naon isinan? Garing. Ibu sebagai wali kelas bangga Ki. Ih, Jaki ieu wali kelasan oge ku ibu ieu produk. Gak Salah satu produk gagal gitu. Enggak. Mau diedit video ya, mau diedit. Yang dog beberem mah, udah huruf yang buah. Jadi inti nama tong hilap subscribe. Like and Like comment. Comment, share. and share. Ya. Dan jangan lupa follow Instagram kita untuk Yes, ngikutin setiap Lihat update-nya. deskripsi di bawah ada Saya juga. Instagram. Oh iya nanti ada itu di belakang ada official. Ya, asisten official. Kiweti Abdi, Muhammad Ramdan. Dini. Ini Botak. Oke. Sudah. Terima kasih kepada Uun tercinta Anissa Fitris 12 IPS 2 sebagai udah. official kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.